kok bisa kos gitu. Abi belum tiba mau zarah ku bae emang nyala datang kadang ngobrol. Oh iya betul sini ya udah makasih kali turutan ku sia zarah kos gitu. Aku lagi zarah kadinya ke abah 2 anjingnya nangis 2 kali zarah kos gitu. Yes. Pertama ditanyakan bib itu begitu apa? Serinya nak. Ya kalau mau tahu begini katanya tadi saya ketemu enak bener ditanya sama saya enak di dalam kuburan cuman pengen dikurungin di kuburan jadi hayang di saungan. Jadi almarhum abah ke Habib Lutfi minta kuburan di saungan minta kupulang gede di saungan. Minta nyanata kamari gitu kene. Anu di luar naon cenah eta itu bukan sia gajinya di luar itu jauh jarak kos gitu sugan maca naon tente kos gitu bae sejarahna nama kamu mana kayak gitu bae kayak kadang-kadang diuk we zarah ngopi itu jarahna nama orang sakaur can kapanggi atuh ditungguan kayak geus kapanggi ka harap hese ta zarah kos gitu mah kurang malain kelas saja diturutan pan kuno totorekatan kurang balik bae lah emang keur eueuh ka mana emang keur ondangan manya wali ondangan dagor gerabak tuh aduh udah soibul makbar ondangan ka mana ka gubernur jara rauh udah Masya Allah tanya deh gue kula Habib apa itu oh dulu kan udah kasih tahu disuruh disaungin kenapa belum ceknya kasih tahu itu kenapa belum tak eta kos gitu jada bazarah terus dongeng yang nyaritakeun ka panggih jeung abah artina zarah teh kos itu jaritakeun di jero kubur teh gitu ya Allah ya Rabbi lamun ente bisa kapanggih jeung ahli kubur jeung wali ente mah moal ngobrol nanya ke nomor kuku ngage aduh geus acak-acakan ya urusan ya Allah ya Rabbi kos gitulah ahli-ahli Allah urang lamun nyaritakeun Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir ziarah ka Madinah kakarak assalamualaikum dan assalamualaikum ya jadi assalamualaikum ya Rasulullah muka pan kuburan leungeunna ka luhur sasalaman deuk kumaha coba bareng tamal ros saja sapa ya Allah ya Rabbi sasalaman beres sasalaman amanat ka jero deui nutup beres urang ge teh hayang kitu zarah teh mentak sok ka juga ngedakem bae di kuburan mulai sahaya ieu mbah nu ti mana mbah nu ti Gunung Karang datang ka dieu mbah masa diakeun kopi pahit make gula bae tolol ieu si mbah aya kopi pahit make gula atuh teh mah amis bah henteu tetep abah mah kopi pahit tapi make gula wah ieu mbah bloon pasti kajian kuku bage Golkar ieu mbahna ieu hese urusan batin hese lantaran penemuan ahli Allah beda-beda jelema nu geus mantep ka Gusti Allah tanya ieu bakal manggihan kieu ka Allah tanya ieu kieu tanya ieu kieu kesejukanna akur perjalananna penemuanna nu beda tah kos kitu mantak ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun sieun urang mah boro-borona naon kakarak aya pocong geus ye deuk ka masjid aya pocong kucuk wah nu tadi paeh ieu kajian kumaha ge mulai lumpat pan urang eleh terencana deuk ka Allah ku pocong tinggal pocong we
ya ditungguan deui sia kuaing dilalagas ya cak pocong teh berapa ka pocong teh sieun teh Masya Allah Habib Lutfi tadi diceritakan begitu ziarah langsung mau datang sugan sieun teh didelekeun ku Habib Lutfi didelekeun sanggeus didelekeun ngangsongkeun leungeun sasalam bari ceknya naga kenalan dong Bim urang mun nyarita kitu lain bae Syekh Mansur lain bae Buyut Mansur lamun dijelaskeun ngan nyana embu ngomong kecuali ka jelema tertentu akulah ngomong tah akulah didongengkeun supaya nyaho bae sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa anu bendu kajana akhirna teu pararuguh nganyana mah teu bendu aya kiai ngomongkeun Habib Lutfi ngogorengkeun Habib Lutfi seuri bae cenah mah sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngegoreng-goreng Habib Lutfi bejakeun ku kula ka seuri bae seuri eueuh mar biarin aja kira ngeunaheun jeung nyana tapi nu ngagogorengna terus berbeda kujana tetep didoakeun bae sababaraha kiai anu ngagoreng-goreng nyana ngagogoreng akhirnya kujana mah terus didoakeun akhirnya makan jadi mahabbah tah kos kitu kuari di udag-udag jelema bae nyana nambung ngajauhan tapi aya nu saminggu aya gapanggih jeung Habib Lutfi di Pekalongan teu kapanggih-panggih padahal hese-hese amat di Pasir Gadung Lutfi eta ge jelema nu bebe jaka kulodo cenah kitu kapanggih saminggu jeung Habib Lutfi bodoh sia ayo jeung aing oh ke Pasir Gadung Lutfi aya di Lutfi mana Lutfi eta aya tuh sarua ngaranna lah pokona mah Lutfi bae tuh itu istimewa jasa masyaallah ngaji lantaran Habib Lutfi mah ngaji biasa ngaji amil ngaji jurumiyah sorof alfiyah juar maknun nanteknya nama rapi biasa cara urang ya ulah coba-coba kajana mah ngaji biasa aja Masya Allah ya lamun aya kiai anu rada pelentang-pelentung macana nyana nyaho ngaji nyana mah biasa kos urang ki bareng jeung bapak kolot kula waktu di Benda Kerepna bahkan satu ketika nu teu dicaritakeun ka batur tapi ka kula mah dicaritakeun satu ketika nyana di kota Cirebon A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim walau idda'a lan lamun ngaku ya mukallaf atau mudda'i infirada narima ngijena ya mudda'i atau mukallaf bil qatli kalawan mataini thumma da'a ala akhar kari-kari ngaku ya mudda'i atau mukallaf ingatas kang weneh lam tusmai tsaniyatu maka ora dan rung opo kang kapindo awamdan adawaing maha-maha wa wasofahu bighairi lan yipatan yang mudda'i atau mukallaf ing akhor kalawan lian amdan lam yabdul aslu da'wa fil azhar kawarabatal opo asal dakwaan ing dalam munggu kaul azhar setiajan orang neraskeun pangawasan orang bacakeun heula Fatihah
Al-Fatihah kanggo nguparantos maruli di payung. Hiji kanggo Haji Ahmad Tajuddin bin Kiai Haji Jurjani Pondok Bekasi. Kemudian Nur Haiti binti Haji Abdul Wajid Cihasem Pandeglang, Masya Allah. Kemudian kanggo almarhum Bapak Ada Sudrajat bin Cianjur. Lanjutna iya terakhir kanggo keluarga besar tokoh Mas Tabrak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ieu mah pertarosan kumaha lamun sakira-kira dina nalika sujud salat si dampal ramokna sukuh teu napak jadi ngan saukur tungtung ramo doang sah apa henteu salat. Nah geus kolot nanya kenuki maksudna geus tereh paeh kudu geus lihai manuki teu kudu ditajakeun angel ka sorga ieu mah budak. Sujud ayat 7 hiji tarang, kadua dua dampalengeun, ketilu dua dengkul. Jadi sebenarnya 4, 5. Nomor ke-7 kalimat kagenepna ialah ramo dampal suku. 7 syaratna. Jadi afdolna ditikelkeun padu antol doang ge jadi antol kana samak atau keramik. Nu bagusna ditikelkeun lamun ngacung kayak temenan. Jadi hari lain nu kudu ngacung diacungkeun atuh ulah kitu keneh nu kudu ngacung teu ngacung atuh teu bagus. Sia mah ka mana bae ngaji teh. Haju ngamamumna kumaha kajal teu naon ai antol mamun teu antol teu sah. Imam urang sujudna ramo sukuna teu antol teu sah nyana salatna. Ana teu sah salatna atuh ngamakmum kanu teu sah salatna atuh teu sah kabehan. Antak milih imamna nu bener, nu mondok imamna. Ulah nu sakola sanawiyah teu bagus. Artina nu teu nyahoeun kana bag-bagan salat sakola sanawiyah ge teu pinter bae nganu mondok mah teu diragukeun deui. Pasti bala leuner.
cenah aya di lembur kula mondok nama tapi teu bener bohong mondokna. Ih buku pesantren mondok lah pasti main HP bae mondokna. Teu beres sama gitu. Kemudian ajengan abdi bade tumaros upami si mayit gaduh sametan kabang. Ya perjanjian dana upami maut ajan lunas maka bebas dijamin ku asuransi kumaha hukumna ahli warisna. Kewajiban mayar tanapi henteu lamun memang geus aya perjanjian di mana modar bebas atuh bebas. Boro-boro kabang urang pada urang ge Zaid boga hutang ka Ki Umar 100 juta. Ki Umar teh bayarnya tapi lamun siapa bebas. Aju bunuh diri we gegeran. Eta taklek ngaranna ngabebaskeun ku cara paeh teu bebas. Ngan pastinya disiksa urusan ribawi teh gitu geus lah ulah sok main-main bal. Orang modal saya aya bae lantaran ieu berat ke di akhiratna urusan ribawi kajen teuing urang rada marara asal babari sakarat. Ulah cek urang gunung aing mah kajen teuing hese sakarat daripada mararat blon eta budak. Ulah orang mah nu penting mah aman di dunia aman di akhirat. Ini mantak ngaji ge ngeuk ngalempeng awak supaya sesuai jeung syariat. Hari embung bener mah teu kudu ngaji cara pamarentah. Pamarentah telok ngararaji embung bener eta ngaranna. Mana coba PNS nu daek ngaji. Sabara ratus PNS Tangerang we Kabupaten Encan Kota Madia nu ngaji ngan sabara ese. Berarti kan embung bener nyana. Ya sudah kiai emang ngaji kudu ka Cilongok bae dagorkeun saguai. Aing ge nyaho di lembur sia-sia tilok ngaraji. Nyedak-nyedakeun ka aing dibabeteun saguai. Ye teu kudu ka Cilongok di lembur sia ngaji pugu aing nanya. Ustad di lembur anu Panwarau aing osok ngaji Pak anu nu PNS teh tilok cenah kiai. Dagorkeun hiji teh ku aing. Terus di ditu lembur belah ditu aya teh kiai nu sok kade kiai sok magang ngaji malam anu. Pak anu teh pan lain urang dinya PNS. Temen tua ujung jelema jeung jurud. Emang aing tilok nanya. Yeuy. Tilok karaji PNS memang hangkan neraka jahanam nya mah. Ayo sia keur mah gajina teu bareres korupsi terus ngaji tilok. Aing lapor ke malaikat Malik seredlik. Iya gua gitu ya. Saya baru teh tambung balener sakalina ngaji jeung Ki Golkar mal beres. Ajen ku kumaha ge moal becak aing moal. Cek Ki Golkar so amat teteki uji. Kadieu siana kadieu aing teh sia nu so. Hayu ngaduso jeung aing. Lain gitu maksudna orang sing balalener malah beres-beres atuh kitu mah. Urang nu mantak ngaji teh maksudna supaya nuturkeun kana aturan syariat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu can nyaho supaya nyaho nu geus nyaho supaya leuwih mantep nu urang kaluartana syariat aya jalan tobat
supaya lalempeng keur ditungtun ieu sapi kuru supaya lintuh di sisian cekolot baheula mah tatadina kempong takuari jadi bener lintuh teu karasa sabulan 2 bulan sapi jadi lintuh gitu kan ngaji saminggu teu karasa Masya Allah sia ngaji geus sabaraha minggu asana aya 7 mah hajuk mah karasana nu jelas mah aing mah wauh jeung tukang uduk jeung kiai mah can wauh aing mah eueuh masalah pokona wauh jeung tukang uduk tukang sate basa teh ieu ngalempeng awak ieu lantaran urang hirup teh aya nu nyieun aya khaliq nu ngatur ka urang ka kicep-kicep diatur ku Gusti Allah urang can boga rasa bahwa kicep teh ngatur Allah gurak-gerak urang teh diatur ku Allah digurak-digerakkeun ku Allah cicingna ngicingkeun Allah urang can boga rasa bahwa gerak urang cicing urang diatur ku Allah kitu keneh urusan politik urusan ekonomi budaya ieu diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tah supaya sadar urang teh aya nu ngatur iyalah Al-Qur'anul Karim kitabna terjemahkeun ku Kangjeng Nabi diijma'keun ku para ulama urang kuari ngaji hasil ijma' ulama ulamana aya ulama tahapan internasional aya nasional aya ulama-ulama kitu lokal ulama anu internasional sepanjang masa mujtahid tuluy ka dieuna ashab-ashabna ka dieuna pentakil penukil cara Syekh Nawawi kabelah diana pengamalan-pengamalan anu konsisten cara guru-guru urang teu kaluar ti aturan-aturan syariat guru urang menang ti kitab langsung ka dituna mujtahid ti sahabat ti Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah ulama-ulama nu kuari di dunia keur meujeuhna dipotesan ku Yahudi ku Nasrani melalui berbagai cara sepuguh di perangan sepuguh di loloh didatangan deui ku ISIS terus we lantaran dianggap ulama ieu ngahalangan kana perjalanan Yahudi jeung Nasrani tah nu bentak urang mah kuari masih keneh luar biasa bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala bisa ngadengekeun bahasa-bahasa ulama bisa diu kamari jeung ulama turunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani urang dicatat ku malaikat belah dieuna disaksian ku urang-urang belah dituna mana ngagerakeun Allah geus di Baghdad, di Yaman, kemudian atuh di Palestina geus datang, kemudian kemari di Turki, di India. Ya Allah, muji syukur urang haja-haja maka India mahal. Jeung deui deuk naon atuh urang ka India? Oh nu wau. Wau teh jeung si Damendra we hiji. Oh nu wau. Udah tahu orang ke India kan itu ay gitu manyanana datang ke dieu alhamdulillahirabbil alamin kitu keneh ka Turki urang jauh rarasan tapi nyanana datang dicatat ku malaikat lain jelema-jelema laleutik teh si hade
lantaran anu bisa ngabongkar kitab-kitab karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anu disekap dipatikan disekap di Roma temenang keluar di keluar ternyata horenganan paus tea nu mantak kadeleuna rapi menang nyokot akhlakna tina tafsir Al-Jailani batur nariru urang mau wau ge henteu ka kitab dina ayana hese macana mondok teu naon teh deuk kumaha macana tapi barang aya disebar ka mana-mana bener luar biasa. Tah jelema nu manggihanana lain eta bae sababaraha kitab nu alhamdulillah ayeuna geus dicetak-cetak ku ari geus disebar ke berbagai negara anu tadina urang sakadar dina kitab bae kitab Tuan Syekh anu ku ari mah bisa dibuktikeun aya kitab jelemana langsung deui ka dieu istimewa pohara zohir nama kadeleuna biasa baik padahal mah lain lalagaan lain jelema sambarangan boga sejarah masing-masing ti leuletikna keneh urang mun ngadenge sejarah leutikna bakal tercengang ulah-ulah eta deui kelas du pohara turunan pohara di urang bae Habib Lutfi umur 13 tahun yang nama santren di Benda Kerep batur mah sararieun lantaran leuweung keneh Kiai Kaukab aya keneh harita Ki Zaini aya keneh nyana ngaguru bareng jeung Bapak Kolot kula nu ti Doyong dan Bapak Kolot kula mah geus kawin nyana mah budak umur 13 tahun etanya terus sakitu leuweungna zarah ka makom kaluhur kaki muslim nu batur teu berani mun peuting tapi nya nama zarah sorangan diulah ku kabehan ge sahabat santri zarah ti peuting ulah lantaran osok aya maung di dinya mah ku ari ge masih keneh mun urang sorangan di Benda Kerep kaembe ku maung kadang-kadang datang maung kadi tapi Habib Lutfi umur 12 tahun teu beunang dicara ziarah bae kadinya bener maung datang sasalaman tuh ente lamun ngadenge dongeng model kos kitu pan haram lain jelema biasa berarti kos kitulah Habib Lutfi umur 13 tahun bae geus kos kitu urang umur 13 tahun teh mulai ceurik hayang HP nu rada bagus tata dina jadul hayang nu rada beres belon urang mah terus zarahnya nama ka dieu ka Cirebon umur 14 tahun ka Cirebon kadinya sorangan zaman harita datang ke Cirebon muka sorangan lawangna blak 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 lempang nyana sorangan langsung ziarah sorangan bae begitu turun ti makam kahandap dicarayuman ku urang Cirebon ku dijab ku bangsa ahli-ahli makom di dinya termasuk kuncen-kuncen bahkan bajuna dipaksa dibuka maksudnya bil barokah disoek-soek dibabagi ku sebab aneh ieu budak keneh tapi geus bisa kaluhur sorangan haju eueuh kitu kasieun ta eta pan lain lalagan ti leutik lah keneh jelema neuk diangkat ku Gusti Allah mah kos kitu karesepna berbeda jeung urang mulai ka belah dieuna cerdas da pohara jasa sampai sababaraha kiai ngaanehkeun kana kecerdasan Habib Lutfi urang can nyaho dongengna bae nu mantak urang asa biasa-biasa bae woh lamun urang nyaho dongeng nu mantak getaranana beda kajeun kumaha kabelah dieuna nyumputkeun pangkat anu aya di jero hatena nyana berlaga seperti artis
main piano ngagitar padahal di hati ngan nyumputkeun hungkul embung di udag-udag jelema eta gaguar di mana bae di udag-udag lompat mentak kamari sabada urang India ka dieu malam rebona ka dieu kamari pas gitu Syekh Fadil ka dieu malam rebona jam 9:30 ka dieu ngobrol jeung kula sampai jam 1 balik badahanana jam 1 langsung ke Jakarta embungeun nyana di udag-udag jelema ngobrol kadang-kadang teu kaharti atuh urang ngadengikeun nyana bae pokona mah ya ente mah boro-boro jeung Habib Lutfi jeung bandar ge teu kaharti kumaha jeung Habib Lutfi atuh ta eta ngobrol dalam ceritakeun ayat pan pohara jasa cerita wali eueuh nu teu nyaho di Turki anu di India anu terus nu maot nu hirup keneh urang muringgak bulu mun ngadengkeun Habib Lutfi cerita turunan-turunan mun aya jelema nyaritakeun turunan ti anu teh nya nyahoan bohong eta nah jelema nyaritakeun turunan ti anu bidadu bohong nyahoeun ka bohong turunan mun urang mah hese tajar gitu pajar beder bae iyalah Habib Lutfi urang coba ge kadengekeun coba jana mun nyaritakeun silsilah awali wali Allah sadunya nyaho kabeh sadunya lain lalagaan nyaho ka percis Gus Dur kitu tah ieu nyana jeung Gus Dur teh babaturan jasa ta eta kudu nyaritakeun boro-boro naon gitu ngaranna lain-lain heula di urang bae Habib Lutfi geus teu katotor geus teu katotor lalakonnya unggal poe leuleumpangan bae Jakarta Pekalongan Tegal Semarang Surabaya kayak ka Banten kumaha hayangnya bae kumaha kahayangnya anak bae seperti aya nu nitah-nitah nyana mapad lamun deuk umroh ge bebeja heula ka Kangjeng Nabi maksudna ieu kula umroh taun ieu menang teu ulah cek Kangjeng Nabi kalau mun deuk umroh deui ulah kalau mun deuk ka mana tuh kira-kira zarah ka dituduhkeun ka anu coba eta deuk kumaha urang mah pan lamun deuk ka mamana teh bebeja katangkal beringin pan urang mah tuh wih aju nyuguh pan bolon eta kos kitu ya Allah ya Rabbi aya kebe balah Syekh Rajab Surya anu istimewa jasa nyana ahli thariqah dunia nyana kapanggih di Madinah ngimpi jeung Kangjeng Nabi ya Kangjeng Nabi di sisi aya kursi kosong jelema ribuan dina impianana Syekh Rajab langsung kadinya teu kebel celek aya nu diuk digigireun Kangjeng Nabi ditanya saha anjeun kaula Lutfi minen di mana Indonesia Masya Allah ta eta lah Kangjeng Nabi garendeng jeung Habib Lutfi kaimpi ku Syekh Rajab Surya langsung hudang sare meuli tiket Indonesia yang kapanggih jeung Habib Lutfi langsung meuli tiket berangkat ke Jakarta Habib Lutfi geus nungguan saha nu ngabere nyaho nya deuk ka Jakarta kos kitu coba emang ente ya jelema gede luar biasa tapi ya Habib Lutfi rindueun bae ka dieu aneh ka dieu teh rindueun bae nyaho ka saha meureun nu dipake ka rindu asana Haji Pendi muasalah ieu masalah ieu Masya Allah ulah ka diaminan nyaho teu ja unggal ka dieu tilok ngomong-ngomong nyana sugan nanyakeun itu jangan teu dina ayana atuh teu rindueun berarti lainnya na meureun heula Haji Pendi asana heula kadal bae kitu ya Allah ya Rabbi eta sabarangkali kan ka dieu model ieu ge cek jana 2 minggu ka tukang mulai ti 2 minggu rindu hayang ka dieu padahal kula ge boga kejadian 2 minggu ka tukang kan moal bejaan sepas kejadian kula
2 minggu ke tukang nyana gegeran nyana perasaan hayang kadi begitu kula diomongkeun seuri paingan tuh jadi nyambung kos gitulah jelema-jelema ahli Allah subhanahu wa ta'ala lamun eta turunan Tuan Abdul Qadir Syekh Jamil gitu di India ka dieu dititah ku Kangjeng Nabi sarua Syekh Fadil gitu Syekh Fadil teh boga impian dirahasiakeun kok kudu datang ke Indonesia saenggeus datang ke Indonesia kapanggih jeung ieu mantap urang alhamdulillahirabbil alamin tinggal engke haul puasa yang datang kumaha digerakkeun ku Allah bae apakah ti Yaman ke atau ti Turki atau ti Baghdad loba ye nu hararayangeun ka dieu engke haul tapi kan kumaha Gusti Allah nu ngarsakeunana jam modal kamari ngadadak 2 poe memeh minggu ngambejaan bahwa Syekh Fadil hayang hadir di pengajian di urang ngadadak datang tanpa rencana Masya Allah itulah gerak Allah subhanahu wa ta'ala urang dicatat ku malaikat raqib ke di akhirat begitu ayat bendera-bendera ahli Allah kan urang bisa kadenya milu begitu milu cak anu penjaga ulah ya milu ikulah pernah ada di mana di Cilongok dia udah harita di mana di Tangkal Ambon wah tekedel cakaran aduh riweuh di Tangkal Ambon aduh Masya Allah kula tapi ngadenge cenah sorana mah ngadenge milu teu maca sholawat milu sarua mawali kula ge ngadengekeun milu mah henteu jaket teh cukup atuh ngadengekeun ge milu di tukang bae tapi ulah dihareupan ya Allah emang kumaha gitu mujalasah jeung ahli Allah urang di ke akhirat ke dibarengkeun bantak eta kaji sih ada tak urang nu kungsi babarengan jeung bangsa pamabok urang kungsi babarengan jeung tukang maling urang mujalasa jeung bandor cimplong eta kudu ditobatan besi dicatat terus ke catatan aya di ditu ye di koang gitu bandar cimplong maju pernah diuk jeung sa ieu ya Fendi pernah ieu cenah kitu cih sembarangan bae tetep bae diilukeun bae pan ka ditu teu puguh teu karuh itu badak ulah salah diuk sih gade Masya Allah ya urang mah alhamdulillahirabbil alamin kajian geus HS bae ge nu penting diuk bareng nu penting aya catetana bae engke di akhirat teh begitu tak aya ahli Allah milu maneh ira cek kula teu pernah aya catatanana salah nyatet beureun malaikat kita tanggal sekian bulan sekian maneh bareng kula sarita geus saya milu wae geus bukan nama aja catatanana di dieu bukan ngeunaheun urang mantak aya ieu nu HS bae gak masalah geus untung nu aya ya Allah ya Rabbi malaikat nyatet urang es gitulah urang menyaritakeun ahli-ahli Allah kadang-kadang urang teh kaget kok bisa kos kitu abi belum tiba mun zarah kumaha emang nyala datang kadang ngobrol oh iya betul sini ya udah makasih balik turutan gusia jarah kos kitu aku lagi zarah kadinya ke Abah 2 anjingnya nangis 2 kali zarah kos gitu yes. Nu pertama ditanyakan bib itu begitu-begitu apa serinya nak ya kalau mau tahu begini katanya tadi saya ketemu enak bener ditanya sama saya enak di dalam kuburan cuman pengen dikurungin di kuburan jadi hayang disaungan jadi almarhum Abah ke Habib Lutfi minta
kuburan di saungan mantap kupulang gede di saungan entah nyana tah kamari gitu kene anu di luar naon cenah eta itu bukan sia kajina di luar teu nyawa jarak kos kitu sugan maca naon teu kos kitu we geus jarahna cenah mah ka mamana ge kitu bae kayak kadang-kadang diuk we zarah ngopi itu jarahna cenah mah orang sataur can kapanggih atuh ditungguan kayak geus kapanggih ka harap hese ta jarah kos kitu mah kurang malain kelas saja diturutan pan kuno totorekatan kurang balik bae lah emang ukur eueuh ka mana emang keur ondangan manya wali ondangan dagor gerabak tuh aduh budak soibul makbar ondangan ka mana ka gubernur jara rauh budak Masya Allah tanya deh kula apa itu oh dulu kan udah kasih tahu disuruh disaungin kenapa belum ceknya kasih tahu itu kenapa belum tak eta kos gitu jada bazarah terus dongeng yang nyaritakeun ka panggih jeung abah artina zarah teh kos itu jaritakeun di jero kubur teh gitu ya Allah ya Rabbi lamun ente bisa kapanggih jeung ahli kubur jeung wali ente mah moal ngobrol nanya ke nomor jeung kumaha ge aduh geus acak-acakan ieu urusan ya Allah ya Rabb kos kitulah ahli-ahli Allah urang lamun nyaritakeun Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir ziarah ka Madinah kakarak assalamualaikum dan assalamualaikum ya jadi assalamualaikum ya Rasulullah muka pan kuburan leungeunna ka luhur sasalaman deuk kumaha coba barenta man ros saja sapa ya Allah ya Rabbi sasalaman beres sasalaman amanat ka jero deui nutup beres urang ge teh hayang kitu zarah teh mantap sok ka juga ngedakem bae di kuburan mulai sahaya ieu mbah nuti mana mbah nuti gunung Karang datang ke dia mbah masa diakeun kopi pahit make gula bae tolol ya si mbah aya kopi pahit make gula atuh teh mah amis bah henteu tetep abah mah kopi pahit tapi make gula wah ieu mbah bloon pasti kajen koko bage Golkar ieu mbahna ieu hese urusan batin hese lantaran penemuan ahli Allah beda-beda jelema geus mantep ka Gusti Allah tanya ieu bakal manggihan kieu ka Allah tanya ieu kieu tanya ieu kieu kesejukanna akur perjalananna penemuanna anu beda kos kitu mantak ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun eueuh sieun urang mah boro-borona naon kakarak aya pocong geus deuk ka masjid aya pocong kucuk wah nu tadi paeh ieu kajian kumaha ge mulai lumpat pan urang eleh tarencana deuk ka Allah ku pocong tinggal pocong we sieun kai ditungguan deui sia kuaing dilalagas ya cak pocong teh berapa ka pocong teh sieun eta masyaallah Habib Lutfi tadi diceritakeun begitu ziarah langsung maung datang sugan sieun teh didelekeun ka Habib Lutfi didelekeun sanggeus didelekeun ngangsongkeun leungeun sasalam bang ceknya naga kenalan dong Bim urang mun nyarita kitu lain bae Syekh Mansur lain bae Buyut Mansur lamun dijelaskeun ngan nyana embu ngomong kecuali ka jelema tertentu
Akulah ngomong tak, akulah didongengin supaya nyaho bae sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa anu bendu kajana akhirna teu pararuguh. Nganyana mah teu bendu. Aya kiai ngomongkeun Habib Lutfi ngogorengkeun Habib Lutfi seuri bae nya mah. Sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngegoreng-goreng Habib Lutfi. Bejakeun kula ka seuri bae nya Mas. Seri mar biarin aja kira ngeunaheun jeung nyana tapi nu ngagogorengna terus berbeda pujana tetep didoakeun bae sababaraha kiai anu ngagoreng-goreng nyana ngagogoreng akhirnya kujana terus didoakeun akhirnya makan jadi mahabbah tah kos kitu kuari di udag-udag jelema bae nyana nambung ngajauhan tapi aya nu saminggu hayang kapanggih jeung Habib Lutfi di Pekalongan teu kapanggih-panggih padahal hese-hese amat di Pasir Gadung Lutfi eta ge jelema nu bebe jaka kulodo cenah kitu kapanggih saminggu jeung Habib Lutfi bodoh sia ayo jeung aing oh ke Pasir Gadung Lutfi aya di Lutfi mana Lutfi eta aya tuh sarua ngaranna lah pokona mah Lutfi bae tuh itu istimewa jasa masyaallah ngaji lantaran Habib Lutfi mah ngaji biasa ngaji amil ngaji jurumiyah sorof alfiyah juar maknun nanteknya nama rapi biasa cara urangnya gula coba-coba kajana mah ngaji biasa cara masyaallah ya lamun aya kiai anu rada pelentang-pelentung macana nyana nyaho ngaji nyana mah biasa kos urang ki bareng jeung bapak kolot kula waktu di Benda Kerep bahkan satu ketika nu teu dicaritakeun ka batur tapi ka kula mah dicaritakeun satu ketika nyana di kota Cirebon endeu ka Benda Kerep ka beneran poe kaju hujan nyana peureum munajat ka Gusti Allah nganggang kos wae nu mawa nyana sorangan set datang ka Benda pada tak kosku mah eta wiridan naon coba penta eta apa kos kitu munajat bae emang tileleutik kaistimewaanna tileleutik tuh kos kitu nyanyi jago cenah nyanyi pinter ente batu lah bae ge nyanyi Oma Irama doang nyanyi baratnya nama bisa nyanyi jago nya main piano bisa, main organ bisa, main gitar bisa. Ente mah paling ge aduh kendang bolong paling ge. Ya da malah. Masyaallah, eta keur nyumputkeun nu aya di jero hatena. Jadi kos kitu tembung kanyawan nya mampu. Ya Allah, aja nyawan bae. Mun urang ngobrol ge bangun nyahuan ka hate urang anu mantak ente si hade si deket ke Habib Lutfi nah pengen kawin ya sedikit tuh doang deres aduh pemuda mah pengen nyandung ya iya Bib cariin enak aja ya Allah ya Rabb loba keistimewaan anungan sakadar bebejakna ka jelema-jelema tertentu doang teu kula ge dicaritakeun teh maksudna supaya nyaho sing hade doang lain dicaritakeun orang sing hade nyana bener-bener ahli Allah tahap dunia lain Indonesia deui jauh tahap dunia dikenal di mana-mana kos gitulah dan sulunan solonong bae buk di bareuman untuk kadulu salat aya kiai nu babarengan jeung nyana we jadi teu salat cenah terus di zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat isya teu salat kiai bingung cenah wali teu salat geus kagawan ku Habib Lutfi ya iya bener sih eta karena Ki Syarwani orang Semarang ngamu deui kadinya bareng dia zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat kulantaran nyana haju di jero hatena zuuzon eta ku Habib titah nyokot asbak Cai tolong ambilin asbak saya tuh sono tuh di kamar
gigiran we kiai ka jero Habib Lutfi keur salat Allah cuh sakjana nu mana nu asli ya nu mana nu asli boleh tidinya kakarak jana bener-bener percaya penuh guys eta kos Gus Dur keur ka Australia teh kapan teh salat jana wow dijojore kapan ku wartawan udah terlalu gendut Gus Dur mulai sekarang tidak sholat lagi keberatan perutnya dan lain-lain sebagainya sebab eta wartawana kan ti lain partai PKB aya unsur jore terus dijojore bae oh masalah Gus Dur baseri bae emang sholat kasia cak Gus Dur teh aing mah sholat ka Allah aju aing geus wau jeung Allah ye cak Gus Dur teh macem-macem bae sia geus kanyawan aku mah eta kayak lima sumaut di Krapyak sedangkan amanat tayang di imaman ku Gus Dur di Australia bingung pada kabeh waduh dia telepon masih di Australia kayaknya guys jam guys menunjukkan kudu diberangkat ke di bait guys kabeh dararang tuh siap nu dia bakal jadi imam nang geus disiapkeun pas geus darang tuh siap mulai Gus Dur datang Waalaikum Gus Dur datang ya tuh Gus kemaris Pak udah enak cek Gus Dur ini udah berdiri semua jatuh dia hanya tinggal karep ya Allahu Akbar coba itu ku ayo Masya Allah eta kos kitu teh hararese kurang jaritakeun Gus Dur teu kaharti gari Habib Lutfi loba teu kaharti Habib Lutfi teu salatna masalahna ieu urang bisa nurutan kana teu salatna watak dojeng nu bodoh mah berat atuh berapa ya Allah ya Rabb aja teh kanyahoan ku wartawan sampai wartawan teh wartawan menta hampura ka Gus Dur naon sababna lantaran kanyahoan ku wartawan Gus Dur di hotel aya ternyata dihandap di hotel lain nu loba naon ngaranna bangsa Indonesia ngimaman di dieu karak wartawan gideg bulan juga ahli-ahli Allah mah dak besi kadeuleu ke haji pendeta salat talian talian bae tamang geus lah Masya Allah arara ahli Allah kos gitulah tiba heula ahli-ahli Allah mah dideuleu ku lain makom nama aneh dideuleu ku lain pangkat nama kos kitu tapi urang sieun jeung nu kari itu teh sieun kajian kuku wae sieun bae nya nama sajajar bae jeung jelema leutik pertengahan jeung nu luhur akur bae eueuh sekat-sekat sebab zahirna doang jeung urang batin nama jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ai daek di urusan melalui syariat hayu teu daek sabodo kos kitulah para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka Kangjeng cintakeun ka para sahabat cintakeun ka para khulafaur rasyidin khususnya cintakeun ka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka para ulama-ulama salaf ulama-ulama nu ngamalkeun ilmu abeh ke di akhirat urang disakompet daunkeun dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala masih kene nyaritakeun tentang dakwah kamari disyaratkeun pikeun satu dakwaan genep perkara genep syarat nomor kahiji antakuna malumatan goliban kudu maklum nu didakwana terketahui sehingga bisa merinci bi ayu pasila maya da'ihi ngejelaskan tentang nu didakwakeun ku manehanana
apakah ngahaja kesalahan atau sibih amdin. Rinci. Nomor kedua, takuna muzimatan kudu geus jelas tetap mun hibat jelas hibatna, lamun jual beli geus jelas jual belina, mengaku menang beli kudu geus jelas jual belina, mengaku kahibatan kudu geus jelas hibatna. Andai kata aya nu ngomplain urang geus boga data lengkap, urang boga sebidang tanah, kemudian aya nu ngaku tanah nu diaku ku batur, nu urang persiapkeun data-data na apakah memang ieu hasil jual beli AJB atau wahibat ieu teh, berarti saha wahibna saha saksina, mana mun aya suratna kan jelas bisa dipertanggungjawab. Nomor katiluna mudai kudu nganyatakeun muda alehna perseteruan Ki Zaid tentang pembunuhan terhadap bapana, maka pelaku pembunuhna kudu dijelaskan saha. Lamun can jelas cari melalui polisi, data nak kudu lengkap dari polisi ge, ulah sambarangan nuduh bahwa pelaku pembunuhan anak mudah aleh berarti ia adalah Ki Umar. Tanda-tanda bahwa Ki Umar melakukan pembunuhan teh naon? Ialah kudu aya penjelasan interogasi lah tilu. Tercekul lagi mah lain pegawaian orang ieu ngaji lain. Ieu mah sanajan tepati diperhatikeun ge masalah ya mah. Aju mama ngomong emang aing mah lain ieu ge tilok memperhatikeun ieu sakeuna. Atuh kumaha siapa eta mah tuh. Nomor kaopat, dakwaan bisa diterima bisa didengek timbul ti jelema mukalaf, yani jelema anu geus diperdi ku Gusti Allah, balik boga akal nu sampurna ketika ngadakwa teh bener-bener mukallafnya baru bisa didengar. Berarti jelema budak atau anu edan teu bisa ditanggapi dakwaanana kecuali dibarengan ku walina jeung data-data anu lengkap. Nomor kalimana kaayaan dakwana terhadap modal teh kudu sarua, yani pada mukalaf. Zaid ngadakwa terhadap Ki Umarna jelema nu mukalaf ala mislihi, teu nang ka budak, teu nang ka nu edan, kecuali data lengkap turunlah engke walina. Nah iyalah syarat. Terakhir nomor kagenep, alatatana qad dawal mudai ulah dibubarkeun dakwaan Ki Mudai. Zaid mendakwa dalam dakwaanana terhadap pembunuhan teh dilakukan kusorangan. Nyana setelah diinterogasi bener pelaku pembunuhan terhadap bapak Ki Zaid. Berarti Ki Umar ya pembunuhna, Ki Umar pembunuhna. Setelah diinterogasi iya nyana ditanya ke polisi, iya ngabunuh teh aya rencana apa henteu? Hiji tah cek nyana memang aya rencana. Dilakukan kusorangan apa berbarengan jeung batur? Cek nyana kusorangan. Pengakuan awal bahwa nyana merencanakan pembunuhan, nomor kedua dibunuhna kusorangan, terimalah ku hakim. Nah setelah diponis nyana ngabubarkeun pengakuan tersebut. Iya kan pimplan jelema kos kitu teh
lamun kamari pengakuannya bahwa ceknya kula ieu ngarencanakeun pembunuhan kemudian dibunuhna ku kaula ku sorangan kuari dibubarkeun walau widain firadahu bil qatli lamun manehna ngaku sorangan ngabunuhna aiprak Ki Umar sumada ala qorokanu sejen mah nyana ngaku sabenerna mah kaula ieu ngabunuh lain sorangan dua antiluan aya hiji Ki Bakar dua Ki Holid malah nu ngabunuh nama lain kula Ki Bakar nah ieu lamun aya seseorang setelah mengaku bahwa nyana merencanakan pembunuhan terus dibunuh ku nyana ku sorangan aipra di lain waktu nyana mengakui bahwa nyana mah teu ngabunuh nu ngabunuh mah Ki Bakar lam tusmaisannya teu menang didenge pengakuan nu kadua tuh kos gitu ya ini ngaji hese mah itu kula jang ieu ngaji hese mah hese emang nu babari jang ngaji mah hese kabeh hese teu komo ieu mah datang di dieu mah kaya nu ngomong ka kula kiai mah ngajina haju di dinya bae teh cenah bab cai heula bab wudu heula atulah datang-datang di dinya ai sia ngajina ti iraha di minggu kamari buadot atuh ngaji geus tereng tamat sia karang datang teu dengekeun wae ulangan keke balik deui ke bab cai ke wae bab cai sia mah teu ngaji deui ke ya Allah ya Rabbi tuh kan gos gitu. Iya keur carita soal jinayat soal pembunuhan kadituna ge sarua bae soal aku mengaku engke panjang kadituna Zaid pesertu jeung Ki Umar tentang sendal keluar ti majelis aya sendal sapasang Ciki Zaid ieu mah sendal kula ih keke ieu pan eueuh sendal sada jauh deui mah sendal kula teh nya asana aja itu mah nu kula nu kula ieu mah geus atuh ikos kitu mah tah geus mengakui nyana bahwa eta teh lain nu nyana kudaon isukna nyirinting eta sendal nu kula sebenarnya eta kamari mah geus lain nu kula kuari nyana ngaku ieu perlu diperhatikeun pengakuanna etalah bermasalah ke bawa ke meja hijau kumaha cara menyelesaikan atau apa dagang-dagang cek Zaid ieu mah sendal kula kajen ku cukup marwaing ieu tah deuleu tah dihareupna tah disonghekan ka tah ku kula tah ieu teh ciri ieu teh nang nyonghekan kula cek dina teh ieu mah kula nu kula ieu mah lantaran tah di tukangna di cirian ieu kula meulina ge di warung anu yuk urang ka warung anu nyahoeun nya kula meuli di dinya Zaid ngaku ka eta sendal capit Umar ngaku ribut guys pokoknya orang datang ke kiai bae ayo datang ke kiai naon cek kiai teh datang ka deui ieu masalahna kula turun di masjid aya sendal sapasang cek Zaid ieu cenah nu kieu cek kula ieu nu kula kajen kumaha gimana nu kula mana sendalna ieu coba mejenan tadi kiai mejeun ieu mah jang kiai belah rapi tak kiai kos gitu tah untuk mejeuna mah moal cek kiai mah mejeuna geus lah baralik we ka ditu kiai Golkar blon eta kos gitu lain diputus dipentah tinggalnya nabe baralik urang kos begonya cekin datang ke kiai aja urang teu barake sendal cekin kiai kos gitu blonnya atuh emang kiai urang mah blon cekin lagi ngarobrol bae ngeblon-blon kiai lain diputus pada eta kos gitu nah kuduna mah diputuskan ku kiai setanya datana ieu lengkap tanya deui kelengkapan kedua kayak kalau aya aju pan ae teu naon gara-garana al yamin lil mudda'i sumpah wal bainah lil mudda'a alaih geus komplit kabeh ge ieu ya tu lantaran ieu kuat hampurannya ieu mah sering sabelah memang iya geus ieu kula make sabelah cenah hese amat
ieu ge kula cenah make sabeula pada dagang-dagang maju menang sabeula kitu kaayana dibikeun bae geus ka kiai-kiai deui pada menang. Ya Allah ya Rabbi. Sendal baderes mun samping hiji ieu teh di aku kuduaan ya siap gunting ka dieu mah eta kata ieulah coba kumahana tentang dakwah mendakwah rame. Iyalah lamun di negara urang nagarana bentuk khalifah atau bentuk negara Islam urang ngeunaheun make aturan Al-Qur'anul Karim. Kajian geus di negara demokrasi ge asal demokrasina bener-bener murni. Harapan bangsa Indonesia dipimpin ku Jokowi boh bakal ngeunaheun kabeh berharap kakarak dek mulai doang harapanana bensin naik mulai cemas masyarakat. Aduh presiden orang kos kiamatnya bawa ke golok baik gitu kurang gitu jeung pacul masulah naon titah belusukannya tuh gonggorong tuh diterep di jalan China cenanya sok bisa ngabenerkeun gonggorong taliannya na bawa ka dieu titah ngabenerkeun gonggorong-gorong. Tapi nu jelas emang dibalik belusukan aya muatan anu memang geus direncanakeun di jero hatena. Sebab naon? Sebab rincian pakar ekonomi tentang bensin walaupun tidak naik pun masih ada kelebihan sekian persen. Mun kugula dicaritakeun bakal kaget. Tanpa naik pun masih lebih sekian. Jadi ku ditaekeunana ieu boga rencana naon? Tah eta mantap kajukula hayang jadi presiden ieu masalah eta. Dek 2 kali lipat ku aing ditaekeunana. Mun ngomong ka dinya kan panjang dongeng. Nah, rencana naon atuh jana wallahu a'lam. Dan lain-lain sebagainya engke bakal kajahoan ku. Sebab nyana lain nyana ku masih kita ngomong nyana lain nyana heran aku masih teh nyana tapi lain nyana sosok Jokowi tapi nu ngendalikeunana ada 5 bule di belakang 5 bule Amerika nu nyana selalu ngaler ngidul ngetan ngolon nyana seserian barang lamun kos kitu pan kumaha mantak rencanakeun ka hareup 5 tahun ka hareup siapkeun presiden nu bakal mimpin bangsa Indonesia negara Indonesia geus kajeun nu kuari mah geus terlanjur tinggal ka hareup 5 tahun saha nu kudu dijadikeun mantak dicoba di Cikupa saha neangan di Bojong saha neangan Eueup sugan aya Pasirawi sugan aya hayuh coba neangan pi presideneun jang mimpin Indonesia nu mana Masya Allah boro-boro jang presiden jang lurah ge hese di negara urang nu bakal mimpin rakyat sakadar juta-juta deureus ribu-ribu doang sakieu hese awamdan atawa ngakunya nak bahwa pembunuhan motifna ngahaja Umar di meja hakim teh ngaku dalam pengakuanana bahwa pembunuhan dilakukan terhadap Bapak Zaid yang bernama Bakar itu ialah amdan sengaja. Setelah beres ternyata nyana nyaritakan sejen bahwa sebetulnya pembunuhan saya yang saya lakukan terhadap Bakar sebetulnya tidak sengaja, itu kesalahan. Nah eta ngaku nu pertama mah motif pembunuhan ngahaja, ngaku nu kadua mah kesalahan. Kumaha eta lalakon kos kitu lam yabtul aslu da'wa fil azhar
teu batal asal dakwah anu pertama nurutkeun cekol azhar. Tetap walaupun ada pertimbangan-pertimbangan untuk diklarifikasi, diluruskan, tapi tetap pengakuan awal anu perlu dipertanggungjawab. Kos kitu